Aduh aing mah lieur euy. Ngabandungan zaman ayeuna. Gawe dieureunkeun. Leung basa lamun dieureunkeun gawe teh sakedeung anger we lihat teh cing di imah mah lieur teu boga duit. Ya bulan puasa tere kumaha ieu kasus corona. Ya Allah, mugia reyengna alam dunia ieu sing enggal diangken awatos ka masyarakat alik mah sapertos abdi ieu ripuh. Anjing, ayo nu karek balik gawe bisa udah dia mah ya. Weh, Pul, Cagor. Kang Corona apa dona maksudnya dona. Aduh, edas pisan, euy ngaran dewek halus-halus jadi corona. Kumaha sehat, Bro? Virus. Gusti nu agung ye dewek mah jag-jag. Tara ka mana ngapain nguplek di sawah. Kira aku ku corona. Lain gitu ya mah jaga-jaga bisi urang nu teu sehat, ente nu sehat. Bisi ente nu teu sehat, urang nu sehat. Sakitu jag-jag, ente jag-jag sarua. Terus enak mah tong loba kasieun lah. Urang ngobrol we heula mah ngawangkong sosonoan. Heuh nyanggeus we mah diuk. Di kota aman. Ribu di kota. Segala ditutup kabeh di pagawean. Ente lila atuh meureun cicing di lemur. Punya eta Wah. daerah ya. Percaya ya ente mah cicing di lemur oge geus boga bekal. Dewek Bakal di mana? ngaku we di sawah dewek mah nguplek ngomekeun cai we pagawean teh. Cobain rek mungahan, bingung urang euy. Sarua boke urang ge. Lieur. Tah geus saya mah ngaroko heula ulah bingung-bingung urang ge meuli paket goceng gitu. Aduh, aing meni watip mah balik ti kota ieu. Aduh, nepi ka paket goceng geus lepet ieu. Heeh, bae seguru dah. Wah, ya bahan ngabakong ke jeung urang maneh. Pasti masuk bakal. Seuneut bae. Sok senes. Tuh korekna ditu mah korek urang mah. Ketak korek teh. Bener bae ieu, Bro. Sok. Mau aku corona? Mah. Asli. Aman ieu bener. Aduh. Diisuk dewek teh can udud-udud. Heuh panan teu boga duit. Meuli mah bako. Bako ge aya itu menang merengan banget. Cap karbo geuningan. Aing mah di rokona ge teu ngeuna banget coba. Tadina sugan teh nu balik ti kota gitu babawaan rek barang penta dewek teh. Boro-boro barang bawa. Gawe ge dieureunkeun ngadadak. Menurut ente masalah wabah ieu kuduna kumaha? Bingung sih atuh ngomong urang atuh urang mah. Sidikan jelema kampung nyaho di naon atuh. Apal-apal ge nempo berita we kieu ngadedengkeun bari jeung teu ngarti oge Covid-19 naon atuh ngaran panyakit teh. Padahal panyakit teh cukup we romeheun. Orang Sunda malah teu kudu wabah-wabah gitu. Ayeuna naon istilahna mah lah urang kieu we nama balikeun deui lah. Kanu musik malikeun urang. Da meureun panyakit ieu teh datang teh meureun pisah da di manehna keneh. Tinu musik malikeun urang. Heeh, bener. Ayeuna mah urang mah sumrah we lah pasrahkeun ka manehna. Hayu urang ngadoa babarengan mudah-mudahan heulah panyakit teh sing buru-buru lah diangkat ku pangeran teh. Jeung sing dijaraukeun lah ti lemur-lemur urang mah. Sing dijaraukeun naon lalieur panyakit corona, covid. Ulah makolorna. Tuh sok ayeuna balangsapan. Usaha diareureunkeun, gawe diperekeun. Urang rek minta tulung ka ente ge kalak balangsak pipilueun. Jangan rek kitu teh. Jadi kotamu separuh pisan nya. Pareum tarutup kabeh ge pagawean teh mobil ge hiji dua. Di ditu teh. Heeh. Bingung.
untung we urang mah teu ka kota. Nah, Di kampung misalnya we urang mah bakalan wae mah. aya bakal mah karek sampo-sampo wae mah. Yang geus anu aya ieu mah lah. Paling kemah karepna ngagodogan sampe we lah. Paling hudang sare siga begung ya. Ieu tah anjing tah. Moal bisa ngalieu. Bae lah. Penting mah jag-jag we urang mah. Nya. Sehat. Lila meureun ente libur di dieu. Pasti pilihan. Tuh, urang babalangsakan bareng. Babalangsakan. Geus yang kemah ente baturan urang, ngalajang rokok-rokok wae mah. Eta gampang. Ka sawah, ngomekeun Naon cai. saya, ya, Tak kitu. Urang teh pusingna teh kieu di dieu teh nya. Cai hararese pan di lemur teh ieu teh. Wabah ieu aya anjuran pemerintah paribasa kudu minang kukumah, cenah kudu minang kukumah. Cai saat teh kukumah kurang biji kocok. Letak. Hah? Letak. Atuh lain kukumah ya kuletak mah. Lulur anjing. Enak kumaha tuh? Ka mana ya ini? Naik baturan urang. Ayo wae lah. Ngabako di imah. Ayo siap. Tapi nganir lah cai teh sararaha. Eta lah mereka kita sana. Kayak ngabako bareng jeung urang heuh. Kepenting lah nya. Siap. Siap bari ngeuleum sampo dewek aya sampo lah. Siap. Lamun beak stok di mah menta ka Batang, loba di Batang. Dah. Gampang siap. Oh itu Mang Dona teh. Mang Dona. Mang Dona itu cek sibi atuh teh rek naon? Panggilan heula. Minta duit di mana mah. Ya bere atuh. Boga duit di mana heula? Nah, urang mun bere mah mun boga mah dibere atuh. Urang tadi boga duit 5.000 ting kemana murah ting Oh, dibalikeun wae udud we jeung udud. Urut mah teh si Kepul balik gawe mau duit loba. Bopul, tadi manehnya? Bohong lah bohong. Tanya Panggilan ke heula lah. Kepul. Lieur tuh, Aing nanyakeun mah. wae. Bopul, hampura we lain-lain teu kurang sono aing euy. Bibisi mah goreng adat. Heeh, Kamari adat-adatan. Geus nyaho ku Panci di telek hiji. Anjir. Gitu ah. Nya, mangga. Siap ke lah penting teh jadinya. Siap. Mana ke mana ayeuna? Ayolah balik lah Pas di bang. dia neng mah di dia cari. Tah. Heula we. Dua. Halo. Mama. Gopek lah. Cari Lieur ke urang dia, mah. cari. Ayo nya urang balik lah nya. Oh siap. Kasih ke dia. Ayo neng ke sana Mang Dona. Abi mah alona Mang Dona. Oh alona. Nah, Anjir, power kolora.